Mila teh apa? Eta buku naon? Yang geus we hayu atuh urang jelaskeun di imah we. Hayu. Mei, jerit ieu teh buku naon? Mila hoyong terang ieu teh buku naon. Rancangan nu sanesna hoyong terang teh ieu teh buku naon. Jadi ieu teh buku novel. Novel nyaeta karya sastra fiksi prosa panjang anu eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe hiji jalma. Jeung jalma-jalma di sabundaranana ngabreuhkeun wateuk jeung sifat palaku sarta miboga kakomplekan anu tangtu. Kumaha Mila tos terang teu? Oh, tos aya di novel aya bagian naon deui? Nah, di novel teh aya beberapa bagian. Nu kahiji aya judul. Judulnya eta kalimat anu geus ngarangkum atau geus ngacangkup kabeh isi ti carita ieu. Nu kadua aya pangarang. Pangarang nyaeta nu nuliskeun novel ieu. Nu katilu aya penerbit. Penerbit nyaeta anu nerbitkeun atau ngaluahkeun buku ieu. Arurang bisa ningali ti orang buka kelas. Nah, iya kan aya penerbit. Orang bisa nyaho di dia. Nu kaopat aya tebal buku. Tebal buku teh halaman atau kaca. Mila hoyong terang deui teh informasi ngeunaan novel nu lainna. Hoyong atuh naon kitu? Rancangan nu sanesna oge pasti hoyong kan nyaho naon sih informasi ngeunaan novel nu lainna. Hayu milu abdi jeung ngajelaskeun naon informasi nu aya di novel ieu. Nah, janten di bagian-bagian novel nu sanesna aya nu disebut struktur intrinsik. Naon sih nu dimaksud struktur intrinsik teh? Eta aya mencakup tema, alur, latar atau setting, palaku jeung watak, jeung amanat. Hayu ngilu abdi jeung ngajelaskeun hiji demi hiji naon nu dimaksud struktur intrinsik. Nu kahiji aya tema-temanya eta gagasan atawa gagasan pokok anu jadi dadasar carita. Nu kadua aya alur-alurnya eta runtunan anu aya patalina jeung wangun jalan carita. Nu katilu aya latar. Latar dibagi jadi dua, nyaeta latar waktu jeung latar tempat. Latar waktu ngajelaskeun iraha kajadian di tempat di novel eta. Nu latar tempat nyaeta ngajelaskeun tempat di mana kajadian di novel eta. Nu kaopat nyaeta palaku jeung watak. Palaku nyaeta jalma-jalma anu aya anu terlibat anu dicaritakeun di novel eta. Watak nyaeta sifat atau karakteristik palaku atau jalma-jalma di novel eta. Nu kalima aya amanat. Amanat nyaeta pesan moral anu didugikeun pangarang ka pembaca. Jadina pembaca tiasa nyaho naon maksud atau nyaho naon pesan moral anu aya di carita ieu.